Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sunda Pasisi Channel. nama saya Kaweng. Saya Diman Besot. Dan saya Yani Gagap kembali akan menghibur Anda sekalian. Ayeuna aya di Durja. Mangani kunaon kata itu? Yang nyawe atau saya ge memerenan Cibung boleh saja tuh. Bayar teh sing benar atuh. Dak gitu. Kumaha? Saya mah sudah terbiasa. Oh. Teras. Jadi datang ke sini tuh ingin ikut kembali dengan kalian semua. Atuh nuhun panginten nya kieu ayeuna berenang ieu teh moal bertualang, moal masak-masak berenangnya. Ayeuna mah urang ngulik sajarah anu aya di Durja ieu. Tah, Sepakat. Jadi tanya ke saya. Tanya ka jelema beraku ka ajin atuh. Ieu mah tara bener. Kumaha sih? Apaan saya teh di dia teh ngagegeun atuh. Pret. Kalian semua mah tidak tahu. tah di wilayah ieu teh anu terangna pangintennya Kang Gagap, panginten engke abi Kang Gagap ieu ka saha ye naraskeunna? Jadi begini kieu ya. Sok kumaha. Masalahnya ari saya mah pendatang lebih baik mah. Kumaha atuh? Paundang memang ini serba saya teh tuh tanya saja sama itu sate Mang Undang Jaka. Itu Iya teh. Jadi lancar. Itu ya mah ieu aya buka babaturan ieu. Tah ayeuna mah meureunana saur Kang Gagap urang nanyakeun weh langsung kanu aya di wilayahna ieu bari apal meureunana eta mah meureunana hayu gaskeun. Lanjut. Dak. Mana anu tadi diobrolkeun anu namin anu gaduh wilayah di dieu teh lokasi teh? Tuh itu nu dudongkoan. Dongkoan, ngeureun bedog. Awas Ariwang atuh kumaha? Bedog. Banten teh. Banten. Oh, aya mah bedog di dieu jauh-jauh ke Banten. Geus ka danau nya danau. Oh, danau. Ayo atuh. Ka ditu Cuma sudah teu apa ya mah jalan ge. Neng, kunaon neng ieu neng? Astagfirullahaladzim, eta ari mana itu? Tadi apa arek tanyakeun atuh Iya ka rasa itu. kenal barudak ieu kolam siga nu angeunaheun ieu anu di dalam ieu. Si dia mah, ayo buru. Ngalikeun itu budak digalikeun. Oh, sok buru hayu heula engke eta mah dek ngajai mah. aduh sampurasun. Sampai. Oh. Salam lah ya punten pisan kena atuh ieu. Atuh. Oh masuk heula lah. Ya maklum atuh geuningan ari urang kampung dengan ari petani da jalan blog kieu. Aduh. Sugan teh mana we teh aya tamu. Gitu pipisan itu. Sanes getol ieu mah. Kubutuh, Pak. Ieu mah kubutuh sanes getol. Kubutuh bakat. Oh, Eta bakat siga nama panginten. Aya naon atuh ti mana ieu? Lalain. Eta atuh. Kieu ye. Sarehat sadayana sarehat. Kang Diman Besot tadi Kang. Sama siapa namanya? Aduh.
urang beda urang Sunda, Sunda we nya Mang Jaka. Kang Jaka. Mang Jaka Anu sok tiano. shooting teh sanes Kang Jaka teh. Ai syuting aya ieu, aya henteu anya kitu we henteu ka film teh syutingna nya Jaka tah. semung. Iya. Nah. Kita teh Kang Jaka. Iya. Pinggir gitu. Anu tara ka film syutingna nya tah di anak mah kitu tah. Punten tak di mana? Sok sakeureuy gitu Kang. Nya sami abdi oge sami. Sami Ngapunten pagagap terus kolingan cenah kitu nya ieu teh. Mohon. Ieu teh anu ngagaduhan di wilayah ieu teh. Leres pajaka ieu teh. Laras. Nya kitu ya teh hoyong terang panginten sejarah anak anu di daerah ieu gitu. Mohon. Naon namina teh Durja? Iya teh kasebat saur sepuh mah Abah Nurja. Oh, Iya Abah teh Nurja. mohon. Malai malihan mah tanyakan Abah Nurja cenah ieu teh saur sepuh mah. Mohon. Gitu. Oh iya nami ieu Payani teh anu kamari nelpon ka abdi teh. Nya. Oh, kumaha tuh sehat? Alhamdulillah. Mohon. Tak barudak teh hayang nyukruk galur nu kapungkur. Mohon. Hayang neang Sunda kolot baheula carita ieu kumaha. Mohon. Nu matak di dieu bade tu maros gitu ka nu sepuh di dieu gitu. Mohon. Nuhunkeun di jajape di Mohon. rangkeun ka barudak ieu. Mohon tah Gitu. ieu panginten insyaallah ku abdi bade diterangkeun anu apal abdi mah panginten naon Nah, ayeuna tepi ka tadina ieu tanyakan di Abah Nurja teh. Ya. Nah panginten ngan abdi kana sejarah mah teu apal ari sejarahna Abah Nurja mah ngan kawit ayeuna ngadamel jalan sebelumna ayeuna jalan kieu panginten tah insyaallah abdi bakal tiasa nerangkeun eta mah Iya. di jalan satapak teh jalan ceuk paribasana lah bisa dikatakan jalan bagong ieu teh Iya. baheula mah kitu tah lamun hoyong panginten akurat tangke ditutunjuk ku abdi tah panginten itu panginten hayu Ya, panginten sok. urang Atuh. bari sambil berjalan Ya, gitu siap. abeh sanesna naon dah urang teh pan kedah akurat panginten Iya tuh. gitu Nah, hayu atuh nama atuh barudak. Kakak itu geura tanyakeun. Pak, ayeuna abdi bade aya keperluan deui. mohon Nitip barudak we. mohon Oke, meureun barudak nu bakal tumarsa bapana. mohon Gitu. bade teras ka mana atuh Itu aya bubujengan nu bade umroh bade dibebereskeun lah. mohon atuh Ya, mohon sing selamat atuh sing Mangga selamat atunya. sing selamat sing lancar atunya Amin. mohon. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo urang etana ngobrolna beh rada raos di saung kedua saung eta oge butut oge keun sugana ka payun mah atuh jadi sae Amin. gitu sugan gitu tah ieu di dieu mah rada ieu raoseun ngobrolna. Kieu Pak abdi teh nya abdi mah budak kamari sore. Mohon Ieu teh lemur abdi. mohon Tah abdi teh hoyong terang sejarahna anu di Mohon. ieu tempat anu baheula mah meureunan heuda moal mungkin kieu meureun tempat teh mohon nya eta teh pertarosan teh saya pisan ai saur abdi mah naon ulah kieu urang teh jadi lemur urang teu apal sejarah lemur urang tah ieu teh saya pisan kitu pertarosan teh kitu tah ieu teh kieu kawit nama ieu perkawis ieu teh lokasi teh da teh aya jalan tadi nama bujeng-bujeng aya jalan janten ieu teh jalan setapak lamun baheula mah meureunan ceuk sepuh mah lain cek sepuh deui meureunaan ngan kasar teuing meureunaan aya jalan babi mah jalan bagong tuh ti ditu panginten itu teh ieu teh jalan satapak we malihan mah ieu teh atuh gawirna oge hampir 11 meteran lah 11 meter langkung ieu teh tinggina teh tah ti ditu teh ka dieu dugi we ka dieu ieu tah abdi di dieu teh panginten ti tahun 2007 Terus lami apa nya? 2007 abdi ieu di dieu teh ngelola ayeuna anu disebatkeun Nurja teh aya Abah Nurja mah sakapungkur datos lami panginten eta nama pupusna mah. Oh, jadi Kang panginten ieu teh ngabangunna jalan teh ti 2007. Sanes ti 2007 maksudna abdi ngelola ieu teh
2007 ngelola ieu teh. Si Da ayeuna boro-boro aya jalan, asa jalan rawuh karena aya jalan gitu. Ieu teh ngelola abdi lokasi gitu. jadi alhamdulillah mengitan ayeuna mah jalan antos sae, mungkin kapungkur mah jalan satapak, mun ayeuna jalan atos sae sampai ka lebat mobil, bahkan mobil ageng truk-truk mun lebat. Nuhun, Berarti ngakses ieu jalan sae teh menginten kebutuhan teh untuk menginten para petani oge mengintennya Mohon, permudah gitu lah. Mohon. Sanes alhamdulillah deui ari kanggo abdi mah da ieu teh ari abdi mah asa ngimpi. Naon asa ngimpi teh tapi ka aya jalan ka dieu da ti payun mah abdi hoyong gaduh keusik samotor we 2 karung 3 karung teh dieret ti handap ka luhur ka ditu dieret nganggo tamang nganggo eta nganggo naon ngaranna teh emer nganggo emer. Oh jadi ngadamel keusik teh ku emer kitu ti payun mah. Mohon ku emer we malahan mah berenang ngadamelna teh ti ditu tuh ti handap mana? geura orang ieu geura urang tinggalan. Ayo. Dia ya ngangkat nama ku MR teh dia itu. Lah ieu teh 11 meter dugi ka handap teh. Dugi ka handap teh tuh. Jadi tuh di lokasi itu ngangkat ku MR teh bari jalan teh panan jalan satapak teh ka ditu tuh kana batu itu tuh. Jadi mangulan we ku MR ka ditu. Itu eret heula ka dinya ku tambang tos kidinya sana ka ditu. Ti payun mah jalan teh berarti sanes ka dieu pengintennya. Sanes di ditu teh tuh ka dieu ieu tah ngoleweng ka ditu tuh jalan satapak we ka ditu teu aya ieu mah bujang-bujang. Oh, jadi perjuangan tehnya ningan berat sekali. Lumayan Ayeuna geusik ti handap penjalan ku emer ka itu dibantu anu ngamantosan teh aya Pak. Tah ti payun mah keur gaduh putra 2, pamegat hiji, istri hiji, ngan anu aya ngabantosan mah nu pamegat we gitu. Tah dugi ka ayeuna ge alhamdulillah ngan ayeuna mah panginten di 2007 dugi ka ayeuna teh nya lumayan berbatian murang kalih mah aya 15 na ayeuna murang 15 ayeuna teh alhamdulillah. Jadi saktimun we barokah panginten eta mah. Nya ti payun mah jalan teh ka ditu. Nuhun. Ngala keusik teh gawirnya Wah, atuh sanes gawir deui malahan mah berenang hoyong sa nyanak sa motoreun teh wah jam-jaman gitu eta. Alhamdulillah penginten abdi terang berenang jalur jalan teh sanes ieu aya namanya. Mohon sanes ieu itu we ka ditu tuh ngeliweng ka dieu tah ka ditu. Oh, jadi Kang geusik teh anu ku jalan tadi teh kanggo naon? Nya ari geusik mah kanggo sapalih kanggo jalan gitu. Matak alhamdulillah geuningan ieu jalan dugi ka kieu tiasa kieu teh gitu alhamdulillah. Geusik teh ngan digunuk-gunuk we biasa anu dipake sapalih panginten nu digunukeun panginten gitu. Iya. Iya Pak, bade tumaros pengintennya ieu mah terus saya tatarosnya da sana budak kamari sore ieu teh. Saya. Pak ieu teh da jangkung. Penginten atawa bisa jadi datar teh kumaha ieu teh Pak? Mohon ta ieu teh kieu kawitna mah ada 11 meter atuh. Jang otomatis panginten ieu teh jero pisan. Ngan alhamdulillah tos pas dibangun, pas beres ayeuna jembatan nya aya swadaya masyarakat Dano gitu alhamdulillah ti santri tepi ka ayeuna masyarakat teh tarurun alhamdulillah gitu tamatak dugi kue da ayeuna ieu teh nyaeur ieu hungkul oge 15 meter kawetan teh kapal itu teh 15 meter kali itu panjangna teh gitu matak ngurug didinya ku masyarakat gitu alhamdulillah masyarakat Dano gitu ti ayeuna masyarakatna ti tokohna ti ieuna alhamdulillah. Jadi si jalan teh alhamdulillah manfaat. Mohon langkung manfaat gitu. Jadi Kang berenang da ieu teh jamatan teh lain ngabangun menginten ku artos sakedik. Mohon. Jamatan dilintasi truk. Truk muatan berat. Nah, yang ngabangun teh menginten atawa hasil swadaya masyarakat atau di kabupaten pusat penginten tahu. Nah, ieu teh alhamdulillah aya seorang pemborong ieu teh almarhum panginten Amang Asep Sirojudin, Amang Haji Asep Sirojudin panginten ieu teh tah anu ngabangun ieu mah ku eta ku pemborong panginten ku Amang Haji Asep Sirojudin gitu. Terus almarhum namanya. Terus almarhum ayeuna mah gitu Bapak Hajina. Alhamdulillahnya menginten hasil anjeunna perjuangan mohon antara menginten itu perbatasan Desa Dano sama seorang Lemang menginten mohon mata kemudian urang
panginten da ari ngarang-ngaran berenang urang teh ka almarhum panginten ieu anu ngabangun ieu mudah-mudahan we sing ngocor ayeuna Mas Ali ganjaranana ka ayeuna mudah-mudahan teh da kamangpaatanan lagi ieu teh dugi ka ayeuna teh panginten ku petani teh ayeuna teh nutreukna anu ayeuna SS na mobil sararaya oge ka dieu ayeuna manglalangkungna teh ayeuna teh kitu tos kaanggo pisan we ieu mah ku sadayana masyarakat oge kitu masyarakat wilayah Danau bisa masyarakat wilayah anu sanes ieu teh alhamdulillah dengan ieu jalan atos beres panginten manginten jalan teh tos dilalui menang ku masyarakat para petani manginten bahkan nanti orang luar daerah desa Danau juga manginten bisa melewati jalan sini. Wah nya ka anggo we mah ku sadayana saksina manginten si Kang Jaka manginten nyonong di dieu. Tah Kang abdi ana bade nareos sakedik manginten itu bade didamel naon itu teh. Nah iya teh maksud mah insyaallah panginten gitu lah ai kahoyong mah pan cita-cita jalmi mah geuningan sok satinggi langit gitu apalagi meureunan abdi seueur putra bojo anu langkung ti hiji panginten nya kitu teh we seueur cita-cita ngan duka bakal ka raih duka moal tapi ku meureunan ari tangguh mah urangna insyaallah panginten. Tapi abdi penasaran hoyong ningal ka itu. Mangga ya. Nah, ada ieu mah cai murni ya yang ieu heula tenggorokan da teu nyaranak aku atuh mah nya aduh. Ieu mah kera atuh bismillahirrahmanirrahim. Bisa langsung minum. Jantan cai ieu mah sanes cing gitu. Raos we. Airnya cai tina huluna. Ieu mah langsung tina mata air. Tina mata airna. Jadi biasa gitu. Wah langsung di oge janten teh aya Mas Ali sugan aya mual atau naon teh aya da ieu mah langsung tina mata air. Oh sahabat Sunda panginten abdi bade nyobian soalnya ieu saur pajaka ini mangga cobian ieu cai panginten langsung tina air mata gitunya alias sirah cai. Sirah cai lah. Saya pengen nyobain soalnya alah ini jernih ieu. Sok cobian geura janten ieu teh aya mual teh aya. Nah salah. Bekadnya astagfirullahaladzim. Kana pangamung Pak, kana pangamung kade ulah kana cepil. Mantap guys. Ya. Seperti minuman air mineral ini mah asli. Bakal langkung Pak, ieu mah bakal langkung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nya insyaallah himpuk we teh aya tulangan. Jadi ini jadi ieu teh tina mata airna langsung. Jadi bisa diminum. Ya langsung nyepanya tina mata air. Langsung ieu mah tina mata airna. Enak segar. Kamalian mah gaduh rerencangan abdi ge anu di peternakan di 2013 nya Paedin nya eta teh urang ayeuna dina peternakan teh peternakan lembur sauyunan. Itu peternakan lembur sauyunan nama alihan mah dugi ka ayeuna teh alhamdulillah domana teh ieu teh Paedin teh alhamdulillah sabari ge deui Paedin ayeuna doma ayeuna teh aya mah anggota lembur sauyunan gitu anggota lembur sauyunan alhamdulillah dugi ka ayeuna aya bantosan ti pemerintah teh dugi ka ayeuna awet we ti 2013 dugi ka 2024 ayeuna itu Jadi tah enak ieu teh Kang bari naroskeun ieu. Tah ieu teh lokasi teh bari jeung naon caina alus. Mohon. Seperti ieu disekat-sekat itu abi mah. Yang meninggal itu unik tuh. Mohon itu teh bade nya ari maksud mah bade ngadamel ieu kolam gitu dek. Biasa we pangibakan marurang kali atuh gitu. Insyaallah gitu ieu teh. Tah itu tos didamel itu hiji ieu hiji ngan ayeuna teh hanya biasa we ari modal mandiri geuningannya kaditu sabelah kadieu dianggo sa ieu gitu. Jadi dibuka bagi we. Jadi ieu Pak penjaga penjaga. Mohon. Tah ieu teh masih kene berdikari gitu nya. Mohon. Atau misalkan teh masih rencana. Mohon masih rencana insyaallah ngan bari rencana eta teh sambil dikeureuh we da ieu mah heulah acara mandiri gitulah. Da apanan ai urang mah hiji meureunan kudu daek meureunan urang ikhtiar
kudu daya kasab tak ieu we mere kewajiban kitu kewajiban urang selaku ayeuna meureunnan umat Islam berenang anger ai kasab mah Nah, beri iya parentah teh. ku Allah. Berarti ya teh mandiri, bikin wisata mandiri. Mohon Ah. mohon. Panginten itu tanah teh pancakeun gunung atau ini teh tanah pribadi atau anu Kang? Tah ieu teh sabeulah ka ditu panginten itu teh perhutani. Mohon. Anu ka dieu mah wilayah ka dieu ayeuna aset desa cari gitu lamun ka palih ditu mah panganggonan kacanakna ka Lembang. Anu palih ditu mah ieu mah aset desa Danau. Oh, jadi itu Ieu carik panginten. anu dibangun teh aset desa. Aset desa gitu ngan panginten ayeuna mah neme ku nyalira we dibangun teh di keureuyeuf Ya, gitu. Saya Itu di keureuyeuf gitu. Sugan we atuh kapayun mah panginten orang desa merhatikeun gitu ka Mudah-mudahan. masyarakatna gitu anu aya cita-cita gitu. Oh gara urang tinggal ka ditu anu ya ngadamal ieu we ngadamal salam ieu. Neme gitu damelan di keureuyeuf. Ieu tuh Oh, jadi kolam ieu teh modal nyalira. modal nyalira we ieu mah ku modal nyalira matak ayeuna panginten kieu oge panginten tacan ayeuna rengse dari ngarang-ngaran modal nyalira panginten dibuka bagi panginten Mun. ieu mereka dapur Iya. dianggo ka dieu sapali tuh malihan mah merenang murang kali ieu nuju ayeuna ngeureuyeuh we da ieu gaduh semen sabal Nya. diterapkeun we dimangpaatkeun gitu. Nah, ieu aya tanaman kanu naon ieu? Tah ieu teh maksud teh kieu supados meureunna urang teh katinggalna sae kesana katinggal sae panginten janten di wilayah ieu teh hiji meureunnan taman bunga bakal aya mohon, teras deui meureunnan bangsa stroberi tah ieu buktosna panginten kan neme kieu we panginten kitu stroberi malihan mah panginten naon sayuran oge bangsa anu dipotan ge insyaallah bakal ngayakeun teras deui meureunnan ayeuna buah-buahan gitu. Ieu nu bade ditanam teh naon wae seperti buah-buahan, Mohon, saya mohon. stroberi gitu. Mohon. Tah, seperti dina tanaman lainna naon wae, Pak? Anu namanya aya mah anu atos ditanamkeun sapalih mah alpukat aya bunga naon buah aya teras deui ayeuna peuteuy kitu teras deui jamu kristal ieu teh kitu tah ari kahoyong mah sagala meureun buah-buahan daku sabab ayeuna wilayah desa Danau mah bade melak ieu ge insyaallah janten sadayana ge teu aya anu teu janten di desa Danau mah jadi subur lah tanahna gitu subur tah gitu pointen. Ya kitu kanya mudah-mudahan ieu di ka solot ku pemerintahan urang gitu nya. Mohon amin. Mudah-mudahan da nya wisata teh panginten da naon teh mangpaat teh sanes kangge masyarakat urang hungkul gitu. Mohon Gitu. sadayana bararea we panginten gitu. Kangge murang kali ame terlebih teuing bari ieu alamna alam indah kieu Kang ieu teh. Mohon Indah dah. pisan. Saur anu darongkap ka dieu ieu mah di mana tos dongkap ka dieu ka wilayah ieu asa tiis ceulih rang panon we cenah saurna kitu tapi karaos ku abdi oge da emang kitu jadi betah we di dieu teh kitu. Jadi Pak panginten progresna kanggo kapayun panginten kumaha soalna ini lokasi cukupnya bagus lah. Mohon Mungkin lokasi kan masih kene seueur banyak masih kene lega gitu. lega Seperti kan mohon. nasi Bapak atas tanaman stroberi, seperti bunga-bunga menginten Buah-buah. jadi nata nak menginten kanggo progres kanggo kapayun teh menginten kumaha lah gitu. Insya Allah ieu teh aya progres cita-cita mah ieu teh kapalih ditu panginten hoyong ngadamel ayeuna pipilaan gitu hoyong ka ditu 5 siki mah 6 siki itu di ditu teh jadi kesana teh panginten ka dieu bakal indah panginten katinggalna teh jeung deui da ari progres mah ieu teh hoyong nyieun naon ngaranna teh lamun dina ieu mah Gapura. agak sanes gapura naon atuh jembatan paragi dengan lah zaman ayeuna mah sok aya popotoan dengan barudak teh supaya indah katinggalna tah hayo ngadamel tapi ku alami gitu insyaallah malihan mah rencana mah ti ditu teh hoyong naon ngaranna teh aya dengan lamun di kota mah ieu teh naon lain kapal gantung naon teh anu nyorolok teh Olimpop. lah ti ditu teh tuh ti ditu ka ditu ngadamel tidinya ka ditu jadi posisina teh nyalah ari planningan ayeuna naon
kahoyong mah tos aya ieu Ageng teh gitu. tos ageng we pokona Ya, mah mudah-mudahan mohon atuh mohon pengintan cita-cita Kang Jaka sing laksana Amin, penginten amin, soalna kan amin, lokasi amin, ieu atas aya panginten mudah-mudahan kapayuna atuh sing nyalah lebih maju lah gitu. amin amin Hapunten pisan penginten abdi ngaganggu si Bapak nu teu saya pisan datang etang silaturahim apa nan sok manyangkeun Yuswa jeung Iya. sok ngasakeun rezeki cenah gitu. Tah panginten Pak hatur nuhunnya gitu abdi teh. Mohon Tina melalui sejarah tina jalan. mohon Terus ayeuna panginten tina non teh namina durja ieu Mohon, panginten payuna mangitunya hatur nuhun pisan ayeuna Mohon. Bapak kahoyong gede hoyong ngagengkeun ieu lemur mohon acara meureunan nyieun wisata. mohon Nuhun panginten ka Bapak anu ieu hapunten bisa beli abi aya sayana nu teu enak gitu kumaha punten. itu malihan mah wisata tadi di tos di planning namina teh wisata alam lembur kuring. Da urang teh man cek tadi teh ya lembur sorangan panginten di aku dewe ku sorangan. Mata ku wisata ge wisata alam lembur kuring. Insyaallah engke panginten lamun tos aya mah panginten ieuna gitu. Mudah-mudahan ya sing ngajanten we penginan Amin sing ngajanten destinasi desa wisata teh nya panya. Amin Karena naon oge panginten niat sae yakin bakal sae kan. amin. Nah, hatur nuhun panginten panjang tos ngawagal panginten ayeuna abdi Mohon. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baraya ayeuna panginten entos beres pangintennya nyukruk galur ieu tadi tos tetaros ka si Akang saksina langsung tah ayeuna meunaan anjeunna teh bade dibangun wisata aya nya tadina teh nyadosa teh bakal aya flying fox, kolam berenang dan nu lain-lainna gitu. Tah ieu teh salah saeji aset di desa urang. Tah meureunan hayu urang dukung ku sararea mangintennya ku doa we lah teh kunaon panginten. Sakitu we ti Sim Kuring ti Sunda Pasisi Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe.